Sampurasun barudak anu di bumi kumaha daramang. Puji Gusti upami daramang manya tepang deui sareng Mak Entin dina acara caki dinten ieu. Dina dinten ieu Mak Entin bade nyarioskeun kumaha kaasih Gusti ka barudak. Kumaha barudak daramang anu di dieu? Damang puji Gustinya. Hayu orang Bandungan carita kitab suci banget ayeuna. Hiji waktu seueur jalma anu nyanak barudak ka Gusti Yesus. Harita para murid nyeuselan kanu nyanak barudak teh da meureun bisi barudak teh ngaganggu atanapi ngagandengan. Tapi saparantos kauninga ku Gusti Yesus, saur Gusti Yesus ingkeun eta barudak teh sinaka kami ulah dihalang-halang. Sabab karajaan sawarga teh nyapikeun jelema-jelema anu hatena saperti ieu barudak. Saparantos ngariung barudak teh ku Gusti ditumpangan panangan lajeng didoakeun. Tah kitu barudaknya nu matak ayeuna barudak di dieu ngariung ngadangukeun carita kitab suci. Gusti oge mika nyaah kasadaya barudak nu di dieu boh anu di bumi nya. Urang kedah soson-soson diajar kitab suci dongkap ka Gusti kumargi Gusti oge mika nyaah kasadaya barudak gitunya. Kedah gartolnya engke mah ngadoana muji Gustina. Sakitu heula barudak carios dina dinten ieu sareng Mak Entin tepang deui sanes waktos dina carios salajengna. Dah.